Bismillahirrahmanirrahim. Hanca pangaosan uku dulu jen masih keneh nyarioskeun tentang cariosan-cariosan Kangjeng Nabi anu nuju ngahibur putrina. Ieu hadis teh panjang ngan diawaskeunana salit-salit bae sebab ari ngaji lila-lila teuing teh sok bararosen. Komo bapak-bapak masuk narundutan. Ari ibu-ibu nundutan matara ngan sok ngawararangkong. Ari ibu-ibu mah rame lamun ngaji jeung ibu-ibu mah. Sakumaha kamari parantos dicarioskeun bahwa putri Rasul teh mengeluh ka Kanjeng Nabi. Kunaon make mengeluh? Kusabab capek ngurusan rumah tangga, capek ngagiling wae gandum. Nepi ka nangis ieu Sayyidatina Fatimah teh curhat ka ramakna. Kemudian kuramana dihiburlah ieu putrina teh dengan cara diberikan pemahaman tentang pahala-pahala anu bakal diraih ku istri anu daek capek ngurus suami sareng keluargina. Itu dari istri solehah mah diberikan info pahala teh sangat bunga. Ari mak-mak ayeuna mah teu bungaheun ieu biasa bae. Ngan lamun dibere info wayo di pengajian ibu-ibu isukan wayahna mawa KTP jeung kakak terus berangkat ke balai desa aya pembagian sembako. Kakarak rame asik. Alhamdulillah. Atur nuhun Pak Ustad informasina. Ari di bejaan pahala mah pahala. Ila keneh engke di akhirat. Butuh gayeuna. Nah, mudah-mudahan orang maulah kitu. Alhamdulillah di pangaosan abdi ge jamaahan kaya nu kitu. Tapi aya nu kitu mah. Rupa-rupa. Saur Kanjeng Nabi, ya Fatimah wahai Fatimah, idza hamalat di mana-mana hamil ngandung saha almar'atu seorang istri bil janini kana janin fi batniha anu aya dina lebet patuangan eta istri istaghfarat maka mangmentakeun ampunan laha pikeun eta istri anu nuju hamil teh saha al malaikatu para malaikat wa kataballahu sareng Allah bakal nyatetkeun laha pikeun eta istri kulla yaumin setiap hari alfa hasanatin 1000 kebaikan. Wa maha sareng Allah bakal ngahapus anha ti eta istri anu hamil teh alfa sayyiatin 1000 kajorean. Nu matak ta Pa Habib lamun dagang hayang laris, lamun usaha hayang barokah, geura marenta doa ka istri anu keur hamil. Sebab ari istri nu keur hamil mah keur dimanja ku Allah, keur dikocoran rahmat ku Allah, keur didaroakeun ku para malaikat, bersih dosana oge. Masya Allah. Kumaha cenah lamun hamilna menang hasil jinah? Atuh eta mah eueuh dosa nu aya unggal poe. Ieu mah nu hamilna nu murni, menang hasil hubungan intim secara syah, hasil tina pernikahan. Tak lamun aya tetangga atanapi urang papendak sareng ibu hamil, pentak tak ke urang
nyuhunkeun ridona nya, doakeun abdi mudah-mudahan usaha abdi sing majeng, icalan abdi sing barokah. Bere duit bungahkeun heula tu si ibu hamilna supaya bungaheun ngadoana ge pan mantep kata si ibu teh. Tah kitu daripada neangan doa kadukun anu teu pararugu mah mending kadinya, sebab cek tadi teh istri nu keur hamil mah keur didaroakeun ku para malaikat, keur dihapus kesalahan-kesalahanna ku Allah, sareng keur ditambah 1000 kebaikan setiap poena ku Allah. Fa idza jaahat talqu, kemudian tatkala datang rasa nyeri ketika arek melahirkan, kataballahu maka Allah bakal nyatetkeun laha pikeun eta si istri sawaba kana pahala saha al mujahidina fi sabilillahi ta'ala, diberikan pahala para mujahidin, para pejuang-pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentakulah bosen-bosen hamil teh, ngal tahun sugan mah hamil teh supaya gede pahala. Fa idza wada'at maka tatkala nyimpen eta si istri anu hamil teh hamlaha kana kakandunganna eta istri, tegasna ngalahirkeun. Sawaktu ieu istri ngalahirkeun anakna teh kharajat maka keluar min dunubiha tina pirang-pirang dosana eta si istri, kalaluar dosa-dosana eta istri, bersih tanpa dosa. Ku bersih-bersihna dosa ibu anu ngalahirkeun, nepi ka diibaratkeun ka yaumi waladatha ummuha, seperti waktu dilahirkeun ku ibuna, bersih tanpa dosa. Walam takhruj minad dunya, sareng moal keluar ti alam dunya, wa alaiha minad dunubi syai'un, bari mawa dosa saeutik-eutik acan. Mautna moal mawa dosa saeutik-eutik acan ece. Masya Allah, nu matak lamun aya ibu-ibu maut ketika ngalahirkeun, maka maut nak maut syahid, ngan syahidna syahid akhirat. Anu dimaksud maut waktu ngalahirkeun teh timimiti hari kelahiran sampai ka 40 hari, cek hiji riwayat mah. Jadi lamun seminggu tos melahirkan wafat eta si ibu teh, eta termasuk syahid akhirat keneh. Mana kauntungan ibu-ibu anu wafat ketika ngalahirkeun, wa tajidu qabraha raudatan min riyadil jannah, sareng bakal manggihan kana kuburan eta istri anu ngalahirkeun teh manggihan taman tina taman-taman surga. Masya Allah, alam barjahna disimpen di taman surga. Wa altahallahu ta'ala, sareng Allah bakal masihan sawaba alfi hajatin, pahala 1000 haji, wa alfa umratin, sareng pahala 1000 kali umrah. Wa yastaghfirullah, sareng bakal mangmentakeun ampunan pikeun eta istri anu ngalahirkeun teh alfu malakin, 1000 malaikat. Dugi ka iraha eta malaikat-malaikat anu 1000 teh ngadoakeun eta istri ila yaumil qiyamati, dugi ka poe kiamat. Masya Allah, begitu besar kauntungan ibu-ibu, kauntungan emak-emak anu parantos ngandung putra putri nak dugi ka ngalahirkeun anak. Masya Allah, selama 9 bulan
didoakeun ku malaikat selama 9 bulan tiap hari ditambahan 1000 kebaikan sareng dihapus 1000 kasalahan. Ketika ibu-ibu ngajerit kusabab nahan kanyeri ngalahirkeun putra-putrina dikulian ku Allah dipasihan pahala mujahidin fi sabilillah. Numata ketika seorang ibu mengandung putra-putrina teh manfaatkeun pikeun zikir ka Allah sareng pikeun memohon ampunan ka Allah Subhanahu wa taala. Sareng ketika beres ngalahirkeun teh kade ulah sampai berbuat maksiat deui, ulah sampai neangan deui dosa. Nyaah pahala anu sakitu besarna ku Allah diberikan selama hamil sampai kepada melahirkan. Encan kenyusuanana oge sangat besar, tiap regotan susu anu dikenyot ku putra-putri ibu eta teh pahala hungkul. Nu matak sing hade jaga ieu pahala ti Allah, jaga ieu kebaikan ti Allah ulah sampai dirusak deui. Mudah-mudahan ku berkahna diaoskeun ieu hadis Kangjeng Nabi. Ibu-ibu anu can dipasihan putra pek hayang geura ngagaduhan putra mudah-mudahan segera dikabulkeun ku Allah pamaksadanana. Oge pamudah-mudahan anu nuju hamil sing disalametkeun anu hamilna, oge sing disalametkeun anu nuju dikandungna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.